Ngomong menek beli paket doang ya, tapi kebel sih kemananya. Mana sih mobilnya tadi nyampe-nyampe capek suku. Itu mobilnya tuh, nuaya jelemaan. Terus lamun itu jelema urang naon atuh? Kabogoh. Ih najis. Gitu amat sih neng kain. Ayo geus gerak kana mobil hangga istirahat ya capek leuleun bang. Woi ngalamun bae sorangan. Woi naon maksudnya ya? Maaf bos. Naon maksudnya ya? Hampura bos aing ngakuna supir sedangkan dia kendek. Wih parah amat dia kain. Wayah na bos bantuan. Beuh parah dia ngabobodo batu. Hehe hampura bos. Ih ganteng amat sih tak kendek nak. Sayang kesini sayang. Sayang jadian gencan. Ulah seri bos. Ulah kebal-kebal itu salah mana? Ih ngatur-ngatur bae nya tuh kumaha kami bae. Aku sebagai kekasihmu atau cemburu neng. Kekasih ngimpi meureun. Emang aing HS gitu bos. Jadi gigi sebut ngimpi. Oh atuh pugu dia kumaha? Hayu cenah hayang istirahat dina mobil. Ngarti meureun bos. Ngarti hiji tambah hiji 2. Atuh ho bos hiji tambah hiji mah 2. Ih biasa ya pira aku teu ngarti. Ho ngarti. Yuk sekarang yuk. Moal di bae jeparanas na mobil mah. Hayu mau kebal ke hujan ya geus paroek. Parawek di mana meni cara rangki geus bae kamu sendiri ka ditu kana mobil. Hayu balik aing nganterkeun. Kayak anak minta nomor kendek kamu lah. Alah nomor-nomoran. Aku kerek nage tebogan HP. Tadi saya pakai ngontek. Lain HP eta mah kunci roda. Woi cicing bae dia menteng ngomong. Wes teh hayang ngomong aing mah. Kunaon cenah kunaon? Bogoh teh dia kabi kang tadi. Ngacon teh lah, pira aku ini ngambat boga babaturan. Anu bener dia. Tak ditelepon di ku aing. Atuh ditelepon bos.